terasa sempit dunia nu sakil legana lantaran temagihan katentreman goreng tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa henteu ketentraman aya di diri urang ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji ieu teh urang keur diajak ka sorga kan ieu lah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagihan di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekanu tiluan teh hate-hatena anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas urang majas ngaji teh geus kitu da mah paranti metakeun doang tuh majas berarti kan nah kolbu nu bingung cilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi nu sejen nyeri jasa kolbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal gersah jeung kolbu jelema lamun urang ya urang dari jelema bae asal kaderena kos kitu ieu keur bingung ka jeung awak nu mantak di dieu dibahasakeun lah awak wa ghaqat alaihim anfusuhum padahal na qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna teu keur jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate ka babawa awak dimbeungeut mantek dibahasakeun awak jelema je kancing bajuna salah imah ieu budak mal beres eta jeung gua make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajen gua make kajawan gua aing haju buuk lagi geus teu disisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebel deui kudu maka grogol ibu budak kadeul kolbuna tuh kan ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan anu sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta bahaya tapi orang salah tapi hanya sadar sebenarnya aja horenganan barang di tembok mata hati mah dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nu sakeclak cai mata teh bakal niiskeun neraka bayangkeun masyaallah sejarah lain alagaan pak yehehe wah teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot eta di naon ngaranna blangdir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngeclak ti penting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah masyaallah itu jang contoh
teu daqat alaihim anfusuhum hati teh sempit lantaran encan diterima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka dieu hese ka ditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ge Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan tanu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah dika Allah ayat ieu teh nuluykeun ayat anu kamari tentang ditarimana tobat hiji kangjeng dua sahabat muhajirin tilu sahabat ansor sakumaha kamari dijelaskeun laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina taba'u fis sa'atil usrah lamun urang nyaritakeun tentang perang Tabuk nu geus panjang didongengkeun di awal saat panas anu luar biasa susah sulit kadaharan ceueuh lantaran kangjeng narima berita di Roma bahwa negara tersebut bakal nyerang Madinah. Kangjeng langsung tanpa pamrih nyatatan sahabat-sahabat anu siap tempur melawan musuh Allah. Unggal poe dicatat siapa yang mau berangkat saat rek siap perang. Wow, sahabat teh lalapor, sahabat teh daratan, sahabat minta dicatat untuk berangkat. Kasihan sahabat ke perang lantaran menang syiar agama luar biasa jeung ghanimah eleh surga deuk mana lumba eleh jeung menangna teh ieu selalu aya dina kauntungan sebab para sahabat mah dunia teh di sahabat paleti urusan pikiran-pikiran soal dunia kabeh ka akhirat pas urang mikir alhamdulillah panuranya bangun teu narima cuma dikitukeun teh nya we ge kadeuleu ja ya Allah sakieu ge ngaji bae urang kosnya komo teu ngaji sakieu ngaji bae urang tetep hese bae tah hayang pemikiran ka akhirat teh nyepelekeun dunia sakieu ge ngaji bae komo anu di DPR komo anu sok di pasar bae teu ngaji-ngaji komo anu eta teh anu ya Allah ya aja nah
mendaftarkan diri dalam rangka li'ilai kalimatillah, siap tempur perang lawan musuh Allah. Baik, mantap. Di antara anu siap eta sahabat ternama nu teu asing deui Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Eta mah sahabat ternama nu henteu pernah tinggalin perang, selalu di barisan depan, terutama Ka'ab bin Malik lantaran gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana, sugih aya di nyana, bahkan disiap nyana meuli kendaraan onta bulede 2 jam perang Tabuk. Tapi ketika Kangjeng Nabi berangkat ke Tabuk, Ka'ab tinggalin, numantak tinggalin di jero kolbuna menunggu korma depannya. Hiji eta nomor kaduana gitu ya, keur panas luar biasa yang rada tapi di benak hatina lah kendaraan ayah awak sehat, pokoknya mah berangkat sapoe 2 poe 3 poe kejar. Kan nusuki mah kitu bae pan, nusuki mah tuh kitu bae. Nah nama kendaraan ecek-ecek waing bagus hebat, gak kejar geus wae. Berangkat sahabat mengiringi Kangjeng Nabi Ka'ab menunggu panen. Nomor kedua lah sapira Tabuk, kendaraan geus disiapkeun keisuk nya panyakit keisuk teh aya di nyana datang ka Kangjeng geus datang ka Tabuk, nyana masih keisuk icuk colek eta calot atau situ calot kerbo datang deh ke Senen, kerbo ke Senen bonen ayo bae lembur bonen uyuhan daek tadi lembur bonennya urang mah cicing di nyeja isin saya di mana kemarin cicing di bonen ke Hararayang. Nah akhirnya Kangjeng teu pernah nyarita di mana Ka'ab, nyarita ketika Kangjeng geus datang ka Tabuk. Bendera kepanglimaan pikeun ka Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sidina Ali kita ngurusan Ahlul Bait. Nah, ibarat datang ka Tabuk dari taroskeun ai Ka'ab mana? Aya nu nyarita Ka'ab mah waduh nyana mah ieu teh permasalahanana hiji tangkal kormana loba kaberan deuk panen, nomor kaduana nyana teh hayang rada istirahat digebes ku tolah ya nyaritakeun ka dihareupeun ka anjeun bos henteu nyana mah bagus kege nuturkeun ka dia kalau ngomong cicing. Tapi Kangjeng kan lain jelema biasa apa dihareupeun urang jelema ngabohong ngabual-bual oh iya tuh Kangjeng malah itu ya tuh wah Ka'ab sakumaha anu geus dicaritakeun kamari tentang perang Tabuk. Akhirna Kangjeng Nabi teh terjadi perang nama lantaran horenganan di Tabuk teh encan mempersiapkan untuk peperangan anu sabenerna kakarake rangkuman didinya Kangjeng Nabi teh lobi jeung yohana. Akhirnya terjadi peperangan mah, tapi nyin ketentuan ilu surat ku dilayangkeun ku Kangjeng Nabi. Kesimpulanna mah sarua jeung perang. Ulang Kangjeng Ka'ab Hilal Murarah temilu kata. Begitu Kangjeng Nabi sumping ke Madinah, kebiasaan Kangjeng Nabi di mana sumping di mana-mana terutama perang, langsung Kangjeng Nabi ke masjid. Engke pada subuh teh cali Kangjeng Nabi di payunan masjid
Didinya tengke para sahabat teh sararumping naroskeun nu teu milu teh naroskeun keberadaan peperangan jeung sajabana cerita-cerita tentang perang kebiasaan seperti eta maka munafik nu tatadina teu milu minta izin ka Kangjeng Nabi lantaran loba kepentingan loba nu kudu ditangani Kangjeng Nabi tidak melihat bahwa manehanana seorang munafik bahwa eta rombongan teh munafik nu jelas diizinan tinggalin ke perang balik ke Tabuk menta hampura sebanyak 80 lebih manusia dihampura ku Kangjeng teh masalah urusan kebenaran jeung teu nyangakeun ka Gusti Allah. Nu kamari geus dicaritakeun termasuk Kangjeng Nabi ngizinan di dinya Gusti Allah ditegur tetapi dihampura Muhajirin jeung Ansor ditegur tetapi dihampura seketika eta keneh tetapi begitu datang Ka'ab dibalik ka Kangjeng salam kuluk salam ka Kangjeng Nabi teu ngajawab Assalamualaikum maksudna endek bebeja menta hampura endek istri endek naon itidar itu menta hampura Kangjeng Nabi teu ngajawab cuman senyum-senyum kan senyum beda ieu mah bangunna senyumna senyum aduh teu ini mah urang bae lamun nanya ka awewe aya nu senyum pada bagus jembarat aya nu senyum neng mana senyum ieu mah senyum beti mah ieu bagus tuh kan beda orang tidak senyum dia geus boga tebakan orang awewe ditanya ke orang neng di mana mantap gini guys ieu mah senyum penuh arti tapi lamun nanya deh neng di mana senyum kene tapi kos kitu balai deui lain Masya Allah iya Kangjeng begitu salam teu dijawab Kangjeng Nabi senyum bari ngabalieur wah ragak jantung ka itu datang teh dik menta hampura ningali rombongan sejen dihampura ku Kangjeng teh bari nyaho lah si eta teh kayana gitu tetep dihampura kok ulama ngebalieur kan ya didinya nyeri hate Ka'ab teh ya Allah sapoe dua poe tilu poe ngobrol deui jeung sahabat maneh apal ka kaula bahwa kula teh cinta Allah jeung cinta Rasulullah sahabat ditanya sarua jeung Kangjeng ngabalieur ku teu milu perang teh itu jadi mamawa aduh cekap teh ku jadi kieu ya Allah nyeri hate teh lantaran Kangjeng Nabi sikap terhadap Ka'ab teh seperti eta kasimpulanna nama Ka'ab teh terus we ceurik teu eureun ngeclak cai mata nu mentak aya bahasa cai mata sakeclak eta teh lamun motifna tobat seunaraka nu sakitu ngagebrah ribuan tahun bakal tiis sakeclak cai mata tobat mahal kecelakaan cai mata teh mah kumaha gitu ya Allah sabaraha ribu tahun neraka sabaraha juta tahun neraka hese di parimanana blambir badan sabaraha neraka beak jeung mobil berambir lah jeung supir berambir jeung nu boga blambir lah jeung bupati jeung gubernur anggeus kalau bisa mareumah ka seueur neraka mah boro-boro make blambir heam lagi tapi ku kecelak cai mata tengah beuti urang taqarrub jeung tadarru ka Gusti Allah tafakur mikiran dosa-dosa nu geus kaliwat ya Allah ya Rabb keur carita galakna Gusti Allah kejamna Gusti Allah jabarna Gusti Allah loba jelema nu ibadah tapi ku kasalahan nu saeutik geus didongengkeun jang jeuhil bae kudu ka neraka Gusti komo abdi keur carita jabarna Allah keur carita mah galak jeung gagahna Gusti Allah datang ka urang teh nginget-nginget dosa nu baheula ya Allah ya Rabb
ngongora abdi teh datang ka ayeuna dosa abdi teh numpuk nyundul meureunana sagala rupa aya di abdi geus bogoh soal baheula sinden bogoh baheula teh soal main gapleh teh geus lain main ade koprok lain main ade tukang anu diukna teh naon tah batur bapan maraen tajana mah nu diukna teh anu ngoprokeun naon ngaranna sia tolol iya di anak kamu segala rupa aya eta urusan sogoin encan inget soal kabair Gusti komo di zaman ayeuna nunggaran mabok hampir kabeh naudzubillah min zalik urusan perzinahan baheula mah di Jakarta di hotel atuh kuari mapan ngembrak di kawasan ya Allah ya Rabbi di kawasan ngembrak boga duit urang meuli teu boga duit ngeri dipisah bakal lamun kadelena kos haji pendi mah make sorban bil barokah kan janana arolol teh coba ublak kuari goblok kabair urang inget tengah penting ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb lamun terus bae kurang diinget-inget dosa diinget-inget neraka carana seperti eta urang mandi heula wudu salat terus urang perem takarrub tadarruk terus saya mikiran ya Allah ya Rabb Gusti langit kenang Gusti bumi gitu kene si langit si bumi sadayana Gusti di antara dadamelan Gusti teh abdi Gusti abdi teh meureunana niat teh hamba Gusti makhluk Gusti pinuh ku dosa lantaran aya nafsu inget baheula bapak moyang abdi Adam jeung ibu Hawa kagoda ku iblis ku nafsuna tapi pan eta mah dihampura ku Gusti Gusti lamun abdi hajun teh dihampura ku Gusti kadeuleu ku urang neraka anu sakitu geus jutaan tahun ngagebrah ngagolotrok urang dibayangkeun di antara nu ngojai di neraka teh urang di antara nu ragrag dina jembatan Siratal Mustaqim teh urang anu kurang dibayangkeun di handapna ruhak anu waharanya sapanas lamun di dunia urang neuleuh ruhak tanggal kayu kemudian dibeleup jadi ruhak urang kadinya geus ngerecek ieu mah geus jutaan tahun ya Allah gambarkeun urang teh seperti eta ngaguling ka dieu di kulub kabelah ditu aya kala tina seuneu bayongbong tina seuneu orai tina seuneu buaya tina seuneu anu eta teh bakal nyangkrem urang haju tuluy teu paeh-paeh bayangkeun kasalahan urang teh anu bakal dibersihan di neraka seperti eta lamun teu ngurucut cai mata bakal ngurucut cai mata urang ngecelak ya Allah tah cai mata nu ngecelak tengah peuting tobat ka Gusti Allah saeutik teh tapi niiskeun seuneu neraka jutaan tahun ya Allah ya Rabb mahalna cai mata urang ngeula ceri kos geus gigi we kunaon urang naon sih terjadi malah mau cai eta teh ngaranna tisu beak eta segundal beak sebenarnya saya kasedih naon si dosa apa naon lain kunaon SMS tataina ku aing dikawin teh nolak sia aja segoblok deuk teu sedih ku bae aing geus korban motor geus korban aing mah rugi sababaraha pohara jasa ayo praktekna teh sampai di sini saja ambo atuh murah di jantung aing deuk teu ceri kumaha cekna lalaki mana nu teu ceurik dikieukeun sia jasa goblok jasa urang mah ceurik urusan kos gitu kan sebenarnya baca dia mengaji kok sedih amat bangunnya ya Allah emang gue nah ngaran lagi berenang hidup di dunia kira sedih sudah lain maksudnya naon bukan bisa dulu mau aja mau bisa nulungan emang gue mah gitu masalah jelema memesan karung buat truk ajuk wari itu dibayar aduh masya Allah tuh kan urusan kos itu bae cerik teh urusan dunia jeung dunia bae masya Allah kan cek kunaon sih cari kan bantu rumah
diterima aing henteu. Aing geus nyogok segala rupa teu diterima aing sia aja seceri. Padahal urusan kos kitu. Masyaallah aing geus mere 50 juta yang diterima di PNS. Henteu sia aja goblok aing. Aing enggak suka bumi dengan teuh ingki ka aing. Teu jauh di urusan kos karena itu malulu. Ya Allah, ya Rabbi Gusti. Allah. Tuh, teu jauh urusan karugian dunia. Aing kitu mah Haji. Geus ditobatan eta dosa-dosa nu baheula keur ngora teh. Jeung Allah mah babar jeung Allah. Eta biasa bae. Lah, sarejan ka neraka jemol kebeli sakedeuk ye. Sakena mah neraka naon beureun. Eta ngomong kos kitu teh sacablakna sukut goblok. Gusti, ya Allah dong. Ka'ab bin Malik teu eureun-eureun ngeclak cai mata teh lantaran ngerasa dosa. Teu milu ikut serta jeung Kangjeng Nabi dalam rangka nilai kalimatillah perang Tabuk. Kamada minta hampura ka Kangjeng ngabalieur boro-boro ngobrol salam nage geus teu ditarima. Aya senyum nage lain deui ieu tabasum gobok non godop nyeri amat hati. Kabelah dia nanya aya eueuh model kula sahabat nu lain anu minta hampura ka Kangjeng teu ditarima aya saha apal tadi dapat apa Hilal bin Umayyah jeung Mirarah bin Rubai sarua itu ayeuna nyana ngadatangan nu dua eta mana teu milu kata bu teu emang kunaon eta tuh permasalahan sarua sih jeung aing urusanna aja geus ieu kumaha hampura ka Kangjeng boro-boro ngampura ceuk teh salam ge teu dijawab sasalam akur sih jeung aing jadi orang tiluan ya sebenarnya jelema nu terasih aya instruksi dari ti Kangjeng wahai para sahabat dilarang ngobrol ke jelema nu tiluan teu meunang obrol jeung nu tiluan diancam Gusti Allah hiji Ka'ab bin Malik dua Hilal bin Umayyah tilu Mirarah bin Rabi ulah dibere ajar larahi ulah dibere senyum ulah dibere obral-obral antapkeun nu tilu masyaallah nyeri na luar biasa ngobrol teu bisa di lockdown masyaallah akhirnya caririk duduaan teu pernah kemana-mana faktorna usiana manehanana geus rada aya umur tapi kan Ka'ab mah seorang budak ngora anu keur meujeuna gagah waringkas sagala aya di manehanana gagah aya di manehanana wawasan aya di manehanana sugih aya di manehanana deh make jeung aing kabita soal urusan dunia hanjakal lamun sampaikeun ka Kangjeng teu dibere ku Gusti Allah narima hampura kumaha aing kaha teureun-eureun ceuri cara riceuh imah teu pernah kaluar terutama nu dua ngan Ka'ab mah lantaran budak ngora masih kene kebutuhan ke pasar biasa. Instruksi selanjutnya cek Kangjeng Nabi di samping teu beunang ngobrol jeung sasaha asingkeun ulah dibere budi panggil panggil Kangjeng menghadap nu tiluan teh menghadap aya naon deui Kangjeng ulah bergaul jeung pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan bikeun heula ka keluarga teu meunang manehna tual ka pamajikan teu meunang bergaul jeung pamajikan ancaman ti Gusti Allah jabak teu meunang obrol jeung nu sejen dilarang ngobrol jeung maneh dua teu meunang keluyuran ka mana nomor katilu jeung pamajikan ge teu meunang bergaul beuki nyeri bae kan aya di imam aya pemajikan lumayan obrol-obrol jeung pemajikan kan urang teh bisa we curhat-curhat
soal kariwe, soal kesedih, soal segala rupa ngaranna ge jeung pamajikan minimal atuh minta diurutan kan ke pamajikan urutankeun ieu atuh henteu urang nu diurutan atuh nyana diurutan ku urang kebelah dieuna atuh urang dipencetan ku nyana belah ditu nama nyana dipencetan ku urang beuki naik juga pas malulu ya Allah ya minta ikan sabaraha akhirnya kan didikan ke keluargana sakumaha instruksi Kangjeng ulah teh keur di lockdown teu beudang keluar teu beudang bergaul teu beudang ngobrol teu beudang ka mana instruksi terakhir pamajikan kudu diasingkeun heula surti keluarga ge apal dikumaheun kajadianana ya Allah ieu teh geus 40 poe tambah setelah pamajikan titah diasingkeun menjadi 50 hari geus 50 poe teu bisa obrol-obrol teu bisa keluyuran dilarang eueuh sahabat anu mere budi kabeh gunung catur teh nyaritakeun bongana wawasan aya dinyana gagah aya dinyana sugih aya dinyana tapi teu daek milu memperjuangkeun agama Allah tak malu karena teh model kos kaki beuki sedih bae dedengian di sisi gigir loba Masya Allah karing sedih tina 40 poe tambah 50 tapi ketika Kangjeng nuju aya di bumi Sulem maka Kangjeng Nabi senyum-senyum sekitar jam setengah 3 aya naon ya Rasulullah jelema nu tiluan teh dihampura ku Gusti Allah ngejak cek manehna kula meunang henteu kaluar ya Rasulullah aya naon deuk kabejaan bahwa nu tiluan teh teh dihampura atuh eueuh masalah engke sabar tas subuh nya peuting-peuting ieu we ku bunga-bunga maksudna meureun mana teh bungaheuna eta nu tilu dibere informasi seperti eta atuh ai daek mah teu naon cek Kangjeng Nabi dan keben ngeunah mata subuh teu kuat peuting keneh geus kabejaan tah eta informasi langsung ti Gusti Allah nuturun ka Kangjeng Masya Allah bantak ieu ayatna wa ala salasatil ladzina khulifu ewata bagus Allah narima tobat ka jelema nu tiluan hiji Ka'ab bin Malik 2 Hilal bin Umayyah 3 Marar bin Rubi' eta teh alladzina khulifu nu tiluan teh jelema anu diengkekeun ku Gusti Allah dipanderikeun tina ditarima tobatna waris setelah 50 hari diterima tobat Nabi korinatin dengan tanda-tanda penerimaan langsung ke Gusti Rasulullah Gusti Rasulullah dibejakeun ke para sahabat maka 50 hari terkekang batin selama 50 hari salam teh dijawab bukan senyum-senyum bendung jeung jelema para sahabat mulai teu meunang obrol-obrol lelempangan ka pasar teu meunang kebutuhan-kebutuhan teu meunang diancam nah ieu selama 40 hari teh ya seperti eta tambah pamajikan ge titah diasingkeun 10 hari jadi 50-an Masya Allah nu tiluan eta nu diengkekeun tobatna padahal neuleuh sahabat muhajir neuleuh sahabat ansar nu lain neuleuh golongan-golongan nu 80 itu 7 dihampura padahal di jerona teh tanda-tanda munafik tetep we dihampura kok ulama nu tiluan teh ieu henteu can waka diterima tobatna teh hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga terjadilah terasa bumi nu sakitu lega jeung luasna sempit terasa idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat sehingga sempit
kanu tiluan teh bumi dibaro ubat disertai dengan luasna bumi mungku urang dicaritakeun benua na Asia, Amerika, Afrika, Eropa, Australia sakeul buahna tapi terasa sempit bagi nu tiluan lantaran ieu teu dibere budi ku Kang. Urang bae ge urang atulah wakaku Kangjeng heulanan ku pamajikan bae heulanan urang kadenge nyandung da tadina mah henteu wari kadenge nyana gubras gebris bae urang datang teh ka imah assalamualaikum lain dijawab lawang gebung wah panglima aya di jero geus tah teh rarasan urang masya Allah eta lamun ku pamajikan geus dikitukeun kumis segede tai leutik terasa eueuh teh kumisna sabasakan wah beres imah da ngabangun urang pamajikan urang nu meulikeun mobil lagi urang anu nganapakan urang tapi ketika lawang dikebrukeun masya Allah ieu dunia sepi ya Allah aduh paharanya mun hayang nyawa sempitna dunia nyandung sempit sia dunia kecuali cek nu kolot naga ulah marela jasa dicandung teh lantaran dedelean kula nyomal kebeli urang bakal balik ke akhirat sugan be kula amal-amal nu sejen teu boga suga we amal ngaridoan kakak nyandung ya bener sia aing teu salah kawin jeung sia masyaallah horenganan sia mah bangsa langit horeng ngan kitu ge ngomong doang moal aya tapi aya bae meureun hiji dua mah ieu mah lain kan kakarak SMS-an doang geus diblokir masyaallah eta anehnya ganjaran nu panggedena dicandung ketika dicandung eta surga geus muka bae iraha bae pae geus tinggal nolong mereka surga geus teu kudu hese-hese ibadah awewe mah asal dicandung eta lawang surga anu 7 buka kabeh geus teu kudu hese-hese tapi tetep bae nyana bangun mungka surga teh tah ini teh bung emangna surga naon kitu eueuh deui cenah nyana teh amal-amal lukur ka surga jalan endahan ngahelah kos kitu ya Allah etalah manusia ketika diberi ganjaran gede kos kadanan cara Siti Rubaiyah Ahmad dianter di ongkosan kakak lain bagian mijilir aya ongkosna henteu aya tah pula ieu dongeng doang masyaallah kan tah nu tiluan teh anu can dibere lawang tobat ku Gusti Allah Kangjeng Nabi masih kene bendu sehingga terasa bumi nu sakieu luasna anu sakieu jembar jeung legana teh karasa sempit lantaran kamana bae palaya juduna makanan yaqmainuna ilaihi teu manggihan katentreman cicing di imah cicing di hareup cicing di tukang cicing di leuweung cicing di huma cicing di mana bae pelataran teu ngarasa tentrem teu manggihan tempat ditentremeun ja tentrem atuh lain di tempat kolbu moal Kanjeng Nabi Yusuf as-sijnu ahabbu tentrem di jero penjara tentrem lain tempat ulah dikira istana nu sakitu megahna mobil nu sakitu mewahna aji jelemana tentrem can jelema nu naik Mercy duaan jeung pamajikanana tapi kesang eta asek nu sakitu poharana tetep kesang sebab salah kida tuani milu ka dieu pamajikan tuani milu ka dieu korenganan keur aya masalah eta pamajikan samobil bae kuat kangesan barang neuleuh jelema keur naik sepeda reman seserian goes dilangketen deui ku pamajikanna tah eta kaguling seserian keneh mah
ngaguling ke jalan cai seserian keneh bae bandingkeun nu naik Mercy nya geulis nya sugih asena ge sakumaha lain asa biasa ieu mah lamun dikadinyakeun jadi es tapi tetep bae kesangan ironi deuleu jelema naik sepeda reman seserian ya Allah ngaguling pas seserian keneh bae lain terletak dina Mercy dina Baby Band dina Lexus kolbu Masya Allah jelema naik mobil mewah bangun teh bangun kejem teh santri mah naik angkot seserian dek jalateun seserian nangtung sawareh mah deui hahaha pes basa seserian keneh aju nyalateun teu kabagian sholawat seserian keneh mun hayang nyaho kolbu santri teh modal kitu di dunia kena ingin jadi sorga santri mas ya siapa tuh pernah jadi santri bego tanyakan ke santri di mana baiknya nama di kamar saraksa langsung ke majelis ayah asa teu nyaho mayarnya nama ke masjid ayah kipas udah nasgol langsung begilian mayar ke hutan langsung kacai mandi teh ya Masya Allah sholat baca sholawat itu lain sorga sih dong yeay lamun hayang nyaho hate sorgawi nya nama aya awewe di doa dek ditarima dek henteu nya nama jalain hate nya nama lalagaan doang ya nama lalagaan doang teh kun hate ketika daekeun mah awewe na mamang boga kok henteu mah Allah teh lalu ngomong sianya ketika didesak banyak nama lalagaan doang aya tamah variasi hirup seni hirup eueuh cenah mah eueuh pikiranana selalu ke Allah jeung ka Kangjeng Nabi bae mantap Masya Allah mantap santri mah tinggalin udah berjamaah santri mana meureun geus budaya jauh indah na hirup ya santri beneran bukan malilagaan jam sabaraha bae nya nama hayang masak ngalarang jam hiji peuting lapar atuh langsung hiup sorangan ngisikan sorangan bae ngobrol deui nya nama kos nu teu masak teh kos kitu beres dari tadinya asak cek cenah teh laukna goreng tuh gajo aya dah sia masak restoran di mana nyaho ditutu deh geus teu make aturan itu mah biasa aing di barang ieu daharna ge geus moal aya pangindah-indahna hirup jadi santri jelema nu teu pernah masantren moal nyaho indahna moal nyaho nikmatna hirup wajan teuing nyana jadi bupati nyana jadi gubernur nyana jadi big boss nyana tawa jadi presiden kos presiden Jokowi kuari teu nyahon jadi santri teu nyahon moal nyaho indah nah gitu maksudnya Gus Dur makan santri nyahon nya nama nyahon tapi nu teu pernah nyaho ka dunia santri tinggalin zaman maksudnya keindahan dari santri nyana mah atuh deka masjid ben coklat mah baju saha baju saha nyaho-nyaho di masjid gede tinggi baju atuh lain tapi babaturan tilok marah deh tilok marah usia pakai baju aing saya cokot-cokotnya aja poek nggak sudah marah sudah Masya Allah tak menciptakan surga di jero pondok pesantren ini tercipta dahar jeung naon deui nya jalain nu nyana Gusti Allah batak lamun aya jelema pesantren haju betah geus anugerah pang gede-gedena tapi di luar pondok pesantren modern mah lain santri teh mah kitu mah nipu santri santren asli nipu teh mah ajuanana ge sakadar bisa ngaji sakadar bisa ilmu sakadar bisa kadituna jang urusan urang sugan bae jadi anu sugan bae jadi santri ge mah teu buka pikiran saya yang jadi naon tuh lah mikiran jadi naon pokoknya ngaji bae ibadah
sugan sia jadi kiai itu kumaha Allah bae sugan sia yang jadi presiden teu hayang-hayang teuing sugan jadi MUI teu hayang jadi RT teu hayang jadi kiai teu hayang imah hayang ge masantren ibadah masyaallah lempeng jasa teu budak mungkin aku masih alamun diwiji atuh Allah kana ayat tadi nage aing teu mikiran naon keluar di dunia mantap ke mondok sia tolol bisa nganasehatan batur geus ulah ngomong jeung aing mah jadi wali sia maka karkos kitu dah pokona wal kaarti dunia santri montok loba nu nanya ka kula soal-soal saja dek mondok kan teh sih henteu geus henteu mah ulah ngobrol jeung aing ditu kecuali dek mondok arak aing bijaan mal ngarti saya dunia santri maka jeung rumah hese santri mau kabingung saya geus umur sabaraha aing 29 geus encan hayang kawin ya tuh encan aya takdir di Allah atuh aing ke manggil takdir mah coba bahari kabeh geus ditulis di Lauhul Mahfuz aing datang ka kobong mah ngalamun cenah ye masyaallah lah ilang puluhan teh terasa sempit dunia nu sakil legana lantaran teu magihan katentreman goreng tentrem teh lain di imah gedong lain di mobil mewah lain di pakaian anu serba mewah jeung bagus teu ngajamin duit numpuk miliaran teu ngajamin kana ketenangan jiwa teu ngajamin imah anu lir teu beda jeung istana teh bakal nentremkeun jiwa teu ketentraman maya di diri urang ieu urang kan poho ke problem-problem nu aya di mamana suka majelis ngadengekeun ngaji ieu teh urang keur diajak ka sorga kan itu boga perasaan keluar kayak ngaji datang deh war asana di imah nu nagih geus saraya ye masyaallah bener bae barang datang ka imah ka angel amat sih ngaji go nu nagih can marah pemajikan geus marah teh pangada asa ngaji teh gegeran teh emang berada tuh nagih aju ku lain aju celik pula ye gegeran balik lamun teu sekali aja pemajikan pinter amat sih udah iyalah urang teh keur diajak tenang tentrem nu hese ge itu masalah tentrem mentak geus lah cenah kieu ulah eureun-eureun aja datang ka magrib sia nu ngeunaheun ya boga masalah mah di imahna teu bagian di tempat anu bakal nentremkeun jiwa bahkan wa ghaqat alaihim anfusuhum ruh pekan utiluan teh hati-hatina anfus teh jamatina nafsun anfus tapi di mana ku Imam Jalal teh kulub anfus pirang-pirang awak tapi nu dimaksud tafsiranana kulub kulub majus tina awak berarti min itlaqil kul wa iradatil juz mun dibahas kurang majaz ngaji teh geus kitu ada mah paranti metakeun doang tuh majaz berarti kan nah kolbu nu bingung cilok awak nu bingung kolbu lil ghammi wal wahsy lantaran aya bingung gersah teu paruguh ieu teh bitakhiri taubatihim lantaran diengke-engke tobat can ditarima kana bae tobat datang ka Kangjeng teh ngabalieur Kangjeng teh datang ka Kangjeng Nabi senyumna lain senyum anu bunga tapi senyumna senyum godob di samping eta loba instruksi-instruksi nu sejen nyeri jasa qalbu teh bokot alaihim anfusum masyaallah hate teh sempit perasaan kelantaran aya ghammi wal wahsy gersah jeung bingung qalbu jelema lamun urang ya urang ngali jelema bae asal kaderena kos kitu ieu keur bingung ka jeung awak
nu mantak di dia dibahasakeun lah awak wa dhaqat alaihim anfusuhum padahal na qalbu tapi ngabahasakeun na awak lantaran hikmahna tina qalbu teh bakal kana awak jelema lamun qalbuna teu keur jembar awakna ge kadeuleu marah mae wajahna awakna kitu keneh lamun keur setengah-setengah deui kitu keneh lamun qalbuna keur mejehna gersah nyeri hate kababawa awak dimbeungeut mantek dibahasakeun awak jelema je kancing bajuna salah imah ieu badak mal beres tadi gua make kopiah miring nah kos ereh main nih budak kajian gua make kajawan gua ini aju buk lagi geus tadi sisiran nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu nu hiji ka dieu mal kebal deui kudu maka grogol ieu budak kadel kolbuna tuh kan bae deui jelema lamun kadena we perlente amat ieu kajian gua kumaha rapih kopiahna mancit Masya Allah bajuna takwa orang mereknya di merek takwa buatan Bandung kajian kuku wahai udah kerjembar tebak bener baik orang yang calon lurah nipu ya penipu ya calon lurah kan nggak bagus awaknya nanti weh kiai anu katipu ambalaya ku calon lurah dah itu na mungsrut kiaina batur calonnya na mungsrut etang gara-gara ka bawah dunia batu ulah kiai bae datang di calon DPR kiai ngadoakeun pan calon DPR teh calon penipu DPR teh pan calon pamalingan aju didoakeun ku kiai atuh kiai sabangsa jeung nyana emang kiai teh lo ngadoakeun kamar rahasia aing goblok nyana gede atuh lain deui merena toh asar kiai nasib kiai ngedak Allah ngutuk sia ngadoakeun calon DPR tolol cak Allah bagian siapa lain kos kitu bagian siapa ngaji kai aduh eta mah pamalingan berarti kan kiai ngadoakeun pamalingan mana DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli mun aya DPR teu maling tek ceuli dunungan baheula bukan kasinggung baheula tamah wallahu a'lam ieu mah teh nyaho tamah carita baheula kolot aing carita kolot aing tamah kuari mah geus nyaho sorangan aing ge aya sih nu dieu bae langsung ka kos kitu aya marenanan aya lah ieu marenanan sok aja jelas yang ngomong di negara demokrasi mah geus diciptakeun jang maling nu mantak embung teh ye mun hayang sasakalana mah pajar aing ngomong teh cekna teh sok sangeunah-ngeunahna ye diurut heula ku aing bakal heuh sia nu mantak ieu nagara teh embung dijadikeun negara Quran lantaran hese jang maling tuh pertama teh globalna teh nu mantak sepakat ieu nagara teh negara demokrasi anu baheula teh sabada da Kangjeng Rasul teh kapan eta teh khulafaur rasyidin masih tentrem sabada khulafaur rasyidin teh kapan dilanjut eta teh ku Bani Umayyah masih hebat ketika Bani Umayyah geus teu aya dilanjut ku Abbasiyah mulai di dinya teh rada aya kekurang tentreman lantaran geus mulai aya pengkorupsian padahal mah lain korupsi untuk membangun bangsa jeung negara tapi dianggapna geus keluar ti aturan tidinya selesai dilanjut ku Utsmaniyah kitu atuh sejarahna di Utsmaniyah dioyak-oyak supaya eueuh teh naon tetep permasalahan hese ngalawan khalifah teh hese dioyak-oyak berhasillah dengan Mustafa Kamal maka sejarahna tumbang ti harita jadilah dunia demokrasi laluasa jang naon laluasa jang naon cenah kieu pokona laluasa jang naon sebulanya
Debat kiai hebat jadi lurah, ulah waka jadi presiden, ulah waka jadi gubernur, ulah waka jadi bupati, jadi lurah bae heula. Kiai hebat jadi lurah, kiai hebat jadi lurah, denge ku sia ku ceuling heulana delek kakiayanan siapa barangkali cenah ngomong ya. Bagus siapa tuh percaya ke aing tuh delekeun Gus. Nah ieu mah sekedarnya hal bae heula nu mantap kula sok ngomong dah DPR mah uluh teu maling uluh teu maling kabeh dah sok amat sejarah apa yang dibuka sih ye parang sana kajin urusannya anak mudah-mudahan diampura baik ku Gusti Allah. Jadi bupati naik jadi gubernur jadi DPR lagi pan kakak urang dulur urang bapak urang manya urang ka sorganya na ka neraka ulah tetep bae urang mah ka sorganya na ka neraka sia ngomong sok macem-macem lamun teh jujur bisa jujur mah di mana bae dagang ke jahat kabeh itu kan tanin teu bener kabeh aya bae nu beneran ya ulah-ulah jadi DPR jadi kiai ge atuh geus masang pelang lain deui jadi kiai geus masang pelang pondok pesantren modern as-supendia al-jahannamiyah bae ieu teh lain deuk nyaritakeun kajahatan nyadarkeun nu tilu ieu boga kasalahan aju sadar nu hese ge kan sadar urang cicing disalah tapi teu sadar salah eta tapi orang salah tapi hanya sadar heuh sabarang aja horeganan barang ditembok ku mata hate mah hese dunia mah beunang jabatan mah aya tapi horenganan jang ibadah ka Gusti Allah mah hese tah hayang sadar seperti eta ieu teh keur nyaritakeun lalakon jelema nu tilu sadar anu cai mata ngeclak nusa kecelak cai mata teh bakal niis ke neraka bayangkeun Masya Allah sejarah lain alagaan yehehe wah teu kudu make ember-emberan teu kudu make kudu semprot eta di naon ngaranna blangdir teu kudu jang mareumeun neraka cai mata ngecelak ti penting timbul tina hazan tobat ka Gusti Allah Masya Allah itu yang contoh Tadaqat alaihim al-musuh hati teh sempit lantaran encan diterima tobat wa zannu alla malja minallahi illa ilaihi ku sempit-sempitna dunia nu sakieu legana terasa sempit ku sempit-sempitna qalbu lantaran can ditarima tobatna terasa ka dieu hese ka ditu hese akhirna boga kayakinan ieu teh aing teh salah kasalahan ieu bakal jadi siksa gorenganan timbul ti Gusti Allah siksa teh anu bakal nyalametkeun teh Gusti Allah tuh boga kayakinan alamal jauh jang tempat ngungsi minallah ti Allah ila ilai kecuali ka Allah deuk ka mana tuh urang ngungsi teh janu bogana ge Gusti Allah neraka nu Gusti siksa nu Gusti nu bakal nyalametkeun teh Gusti mun tayang ka makhluk mah aya anggeusna dunia mah apalagi eueuh tempat ngungsi jang nyalindungi wal ti Gusti Allah boga kayakinan teh nu tiluan teh eueuh jang nyalindung pangungsian kecuali Allah di Allah teh aya-aya bae deui aya-aya bae gangguan saat sempit saat rupek saat menunggu keputusan ti Kangjeng Nabi keur bejeuna kesulitan aya surat Yahudi suratna di jerona
anjeun teh keur diancam ku Rasul, anjeun teh keur di lockdown, anjeun teh geus teu aya kalaluasaan, geus maneh ka dieu bakal dibere ku kaula teh hayang jadi naon maneh jabatan, hayang dagang naon maneh jeung hayang kumaha tinggalkeun lalakon eta, hayu ka dieu ka aing geus kumaha. Tapi Kaab begitu baca suratnya sial setan sia disoekeun dengan setan sia ngeganggu buat aing ka Allah sia hebat Kaab eta surat panyeungeunah maneh teh keur dibenduan maneh teh kuari teh teu meunang ngobrol maneh teh geus teu meunang ka mamana ayeuna pamajikan ge ayeuna diasingkeun lah ulah hese-hese maneh mari ngora keneh bawasan aya ka dieu hayang jadi naon maneh jabatan hayang naon ye geus dibere fasilitas lamun urang ngolosot urang ngolosot. Tapi Kaab begitu dibaca setan wajib teu perlu aing ngos kieu aing mah hayang ge dibere senang hati jeung dibere senyum ku Kangjeng Nabi tanda Allah ridhoan ka disoek-soek Masya Allah kari ya Allah hebatna qalbu Kaab mentek wazannu alla malja illa minallahi la ilaih boga keyakinan nutiluan teh wajang sijil wajang nyalinung ti Gusti Allah tina siksa Allah tina ancaman Allah illa ilaih kecuali ka Allah dikawalkeun ti harita panggil ku Kangjeng begitu geus pasrah total langsung panggil ku Kangjeng Kangjeng panggil geus senyum-senyum Masya Allah kakarak dipanggil doang ge aya berita ti para sahabat Masya Allah geus bungahna aha ieu dunia lega deui dunia lega kamari mah sempit dunia dedeleuan ge aya 2 meter mah kuari mah lega Masya Allah pas urang nyandung hageun kolot rina dunia lega na luar biasa ngeunaheun dunia is Kaab Masya Allah mentak sumataba alaihim Allah narima kana tobatna nu tiluan geus katingali ku Kaab jeung rekan nuduan kamarahmayan Kangjeng Nabi teh Masya Allah nu kamari mah cerik teh cerik sedih lantaran penuh ku kasalahan ku hari mah cerik namangan cerik bunga urang kan tos itu datang dulur urang ti Mekah dararatang ka deuleu anak urang ka deuleu mamang urang turun di kapal salamet urang geus cerik Masya Allah komo nu pamajikanna ka Mekah masalahna ditinggalkeun 40 poe tabang geus pohara jasa atuh seserianan ge seserian bari cai matan Masya Allah manjing kok cerik si bunga jasa bunga tuh kunaon tuh salametnya maksudna kumaha teh lah maksudna mah rahasia pribadi ya Allah tetapi Imam Jalal ngajelaskeun horenganan wafaqahum litaubat mahal ya bisana tobat teh dibere taufik ku Gusti Allah wafaqahum horenganan urang bisa ngaji ka dieu ge lainna urang nang Allah nu tiluan teh bisa tobat datang ka digoda ku ieu ku itu deuk dibere fasilitas ku raja Yahudi tetep bae ka Allah nah ieu teh eta dibere taufik ku Gusti Allah bisa ka Allah teh nang taufik ku Gusti Allah mentek ketika urang ngarasakeun ilmu teh nu aing nang aing mual barokah boga ilmu harta teh nu aing janang neangan aing mual jamugah nu Allah ana ilmu wa illa pala imanak Gusti Allah ana basara wa illa pala basara ana samu wa illa pala sakala nu aing kabeh di aku sia teu di aku urang-urang sakiayana Gusti abdi mah teh dek ngahadam teh ka Gusti we aya titipan ilmu ti Gusti nyanggakeun sagala-galana henteu diojol sia ku amplop teu perlu amplop loba di mah
Sina Gusti tah eta tololna ki Pudoli teh. Aduh masyaallah. Keur ieu tah mah bari mah siapa sok anu hasud kitu teu waduh. Tah nya masyaallah. Nang Allah urang bisa na daek ngaji teh nang ngadaekeun Allah. Bisa na urang maca kitab nang Gusti Allah wafaqahum. Urang bisa sholat lain urang nang Gusti Allah. Urang bisa tobat ka Gusti Allah nang Gusti Allah. Kuari loba di antara urang ieu urang mamana daratang ka dieu padahal mah loba nu gagah, loba nu sugih tapi teu dibere taufik ku Gusti Allah poe Minggu teh ka puncak. Ji poe Minggu teh mobil aya, duit aya, fasilitas berbagai aya, endan ka puncak teh dibere taufik kan. Ente makan sakit teu boga duit ke sararusa ka dieu, emang teu boga duit ieu. Nya ge pagon boga duit. Emang taufekna diberena keur teu boga duit. Teu kitulah eta keur carita bae teu kitulah jadi wajah-wajahna ge lain deui. Beuh, wajah tukang neangan duit ya gitu. Nah itu kadele kan duit di mana bae kanyahoan nu pamajikan dihandapkeun ka surga kanyahoan ieu ngaranna tukang neangan duit kan. Nah akhirna manehna ku pasrah-pasrahna ka Gusti bisa tobat ya emang diberi taufik ku Gusti. Akhirna sumata alaihim Allah narima tobatna jadi bere taufik. Geus kulantaran dibere taufik tobat liat tubuh supaya tararobat ku Allah dibere taufik pikeun tobat maksudna liat tubuh supaya tobat atuh memang ku Allah dibere taufik atuh daek tobatna. Luhur ieu mah ye berarti geus luhur da bernama tingkatan luhur sebab ieu tingkatan sahabat. Ai jang urang mah sebenarnya kesyariatkeun ieu mah geus lain. Mantak lamun urang maca tak oh ieu geus langsung ka Gusti Allah ieu. Berarti geus pagawean urangan nang Allah kabeh. Luhur berarti ieu geus kana hakikat sebab kerja ditakeun sahabat. Sahabatna geus kana hakikat. Lamun di awal we lain geus kieu ye Imam Jalal nafsiranana ku hebat. Wafaqahum litaubat berarti nang urangan nang Allah kabeh nyana bisa cerik nang Allah nyana bisa takarrub ka Gusti Allah nang Allah nyana bisa nemah nang Allah nyana bisa tobat nang Allah nang urangan luhur kan berarti kan al-afal kulluha minallah asli dah supaya tararobat emang diberi taufik ku Gusti Allah jang tobat atuh tobat. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sayangnya Gusti Allah Allah itu emang statusna at-tawwabur rahim maha nerima tobat rahim maha nyaah jeung deudeuh. Urang ieu nu mantak kalarumpul di dieu teh ieu teh aya teh kadede Allah keur disorotkeun ka urang. Rahim Allah mun hayang nyaho mah sorot ka urang. Gas ulah mikiran warung, ulah mikiran segala rupa. Aya gara ngaji rahim Allah sehingga urang poho segala problem poho, segala kasus poho, segala rupa nu aya di imah poho. Kita rahim Allah set eueuh horeng ngaji ngeunaheun jasa balik datang ka imah. Sia tamah terus saja mah henteu. Masya Allah jangan rahim Allah. Coba orang dipetingkan urutan ialah Kaab. Coba orang tuh takarrub ka Gusti Allah mahal bisa diuk orang tengah beting di kamar ya Allah ya Rabbi Masya Allah tuh orang ihak-ihakan kadek kayak ku pamajikan boga masalah naon salakinya. Tuh kan jadi pemajikan di sisi nana cerik karena cek salah kena kon cerik ya nanya neng konon cerik dulu gagak cerik kalau mau partisipasi baik ya ayah cerik partisipasi tolol sebetulnya lalakon kula ku bogo-bogo najeng cinta na kakak seri kula milu seri kakak cerik kula lagi milu cerik kula mampu neng nuturkeun kakak be nembongkeun cinta kula kakak be. Masya Allah jadi tawel kurang geus ningin kula cerik neng diragam urang teu make kutang nah
waduh tina tobat jadi lain deui urusanna. Sia mah heran dibajak prostitutnya karolol kabeh ge. Lah iyalah ya, ieu mah penyempurnaan cerita tentang perang Tabuk. Nu sejen geus ditarima tobat tapi nu tiluan mah diengkekeun diakhirkeun tobatna. Turunlah ayat wa 'alas salasati, maka tercantumlah dina Bukhari panjang lamun urang maca tentang cerita Ka'ab. Diterima tobat Ka'ab, tertulis asli dina Bukhari. Masya Allah, panjang kene ceritana sampaikeun kan nyaritakeun tentang keistimewaan Ka'ab, termasuk di jerona Abdurrahman bin Auf, termasuk di jerona ayah sababaraha sahabat Tolha. Nah iyalah keistimewaan Ka'ab kedatang ke akhirnya Ka'ab bebeakan aku mah datang jeung Rasul Gusti abdi hiji kabungah iwal ti ditarima. Abdi deuk nanya tobat abdi teh ieu teh nu narima teh Tuhan apa Gusti Allah. Kanjeng Nabi mana aya timbul ti kaula. Ya Allah. Abdi teh kaperhatikeun ku Gusti Allah jadi diakhirkeunana abdi teh horeng sebuah perhatian. Lain deuk kumaha abdi nyaho ieu teh diakhirkeunana teh abdi batur mah geus tiah baheula. Ti heula ditarima tobat abdi mah diengkekeun ieu teh sebuah perhatian. Geus ana kos kitu Gusti, abdi teh boga kakayaan nu sakieu lobana, hendak dipasrahkeun ka Gusti, bangga dibikeun kabeh. Jang kepentingan agama, syiar agama mangga. Ulah cek anjing tenang geula Ka'ab. Tenang. Kayak urang atuh. Henteu datang ka dilu. Eta dunia sama sekali ku bungah-bungahna diperhatikeun ku Gusti Allah. Datang ka dipasrahkeun ka sadaya. Hirup di dunia jang naon. Ieu teh dunia sakieu lobana teh itu beridanan mun abdi paeh teh mun sakadar dibagi-bagi geus dikabustikeun kabeh mangga. Abdi mah geus teh nyesakeun sedikit ulah kitu cek ke urang atuh. Engke urang atuh. Tah kehebatan Ka'ab teh. Bari nempo Kangjeng teh kaluhur. Masyaallah keur digupayan ku bidadari. Ya Allah ya Rabb, batur mah geus saperti kitu. Ieu teh urang teh kan kasorot ku rahim Allah. Tawwabur Rahim, lamun lain kasorot ku rahim Allah jeung moal daek urang. Tah wayana geura pasrahkeun ieu harta. Tuh kan? Tuh masalah cenah kiai kumpulkeun hajujang kula toh. Nah iyalah keur carita batur kenemahanana, batur kapasrahanana sampikeun ka saperti eta. Panjang keneh dongeng asli nama ieu mangan sakadar patali jeung ayat kepasrahan anu luar biasa sehingga bunga anu tadina cerik teh ieu teh cerik itu daun ke ditu ditarima tobat horeng rahasiana bakal nyaritakeun Kanjeng sakeclak cai mata marmanara rahasiana eta di samping eta geus diterima cerik buka dua cerik anu buah luar biasa bunga-bunga nah diperhatikan ku Gusti Allah harta kabeh dipasrah ngan ku Kanjeng ke urang atur lain kitu carana supaya rapi ya Allah ya Rabb innallaha wat-tawwabur rahim mudah-mudahan orang kabehan bisa dibere daek tobat ka Gusti Allah tur ke tobat urang ka Gusti Allah sehingga Allah narima kana tobat urang kasorot rahimna Allah sehingga urang aya dina ridho Allah urang maot pemajikan maot keluarga urang maot kabeh aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bareng jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim
ورضي الله تعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع